Para mitra kaum dangu sadaya wilujeng sonten wilujeng patepang deui sangkan kodoy dina acara maneh di radio Gombe Korek anu dijomantarakeun di Jalan Cianjuang Rahayu nomor 214A ngalangkungan pesawat telepon 250375400. Para mitra acara anu maneh anu biasa kasanggakeun di radio Gombe Korek nyaeta mangrupikeun silsilah tina sababaraha tempat anu ngandung sejarah atanapi legenda. Kanggo sonten ieu simkuring sejamedar nyaeta riwayatna atanapi sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Sumanyakeun pamirsa haturan kasadayana anu sami-sami mika deudeuh sareng mika cinta kana acara ieu. Para mitra sadaya di wewengkon Jawa Barat nyaeta di daerah Bandung belah Kaler aya hiji gunung anu kawentar. Lain bae ku urang Bandung tapi sokorna geus kakonsara ka mancanagara nyaeta Gunung Tangkuban Parahu. Mitra sadaya pikeun urang Bandung mah sigana geus jadi sabiwir hiji ngaran Gunung Tangkuban Parahu teh. Sabab eta we lamun poe Minggu atawa poe liburan. Malah unggal poe ayeuna mah eta objek wisata teh rame pada ngadeudeuh nu ti mana nu ti mana. Gunung Tangkuban Parahu teh nyaeta ngandung hiji riwayat anu jadi angkeuhan. Malahan mah jadi aset sejarah pikeun masyarakat Jawa Barat. Malah aya oge anu boga anggapan yen sasakala Gunung Tangkuban Parahu teh estu bener-bener kajadian. Para mitra, kieu sariosna tina sasakala Gunung Tangkuban Parahu atanapi legendanya. Jadi zaman baheula teh aya hiji raja anu ngaranna nyaeta Sunging Perbangkara. Karesepna eta raja teh nyata moro kaleuweung. Dina hiji poe Raja Sunging Perbangkara moro kaleuweung. Keur aya di leuweung raja teh hayang kahampangan. Teu dihaja wer we kahampangan ai saya kahampanganana katanean ku tatangkalan nyaeta anu ngaran daun cariang. Ai daun cariang teh para mitra nyaeta daun taleus anu aya di leuweung, taleus leuweung. Di eta leuweung keneh aya bagong atawa babi leuweung anu ngaranna Bagong Wayungyang. Tah eta cika hampangan raja teh diinum ku bagong. Eta bagong bikang anu ngaranna Wayungyang teh. Ngadak-ngadak eta bagong teh reuneuh sarta terus ngalahirkeun budak awewe geulis pisan sarta dingaranan Dayang Sumi alias Dewi Larasati. Da eta we ku kageulisanana Dayang Sumi loba raja anu kapincut sarta ngalamar datang ti mana ti meuni. Tapi hiji oge eueuh anu ditarima. Akhirna kulantaran loba raja anu putus harapan. Di mana-mana aya kaributan anu dilantarankeun raja-raja anu ditampik teh ngarasa teu tenang pikiranna. Kulantaran Dayang Sumi ngarasa boga dosa jeung ngarasa yen huru-hara disababkeun ku manehna. Nya Dayang Sumi boga karep rek mencilkeun maneh di hiji leuweung anu rada anggang. Oke, dibaturan ku anjing kameumeutna anu ngaran si Tumang. Mitra kaum dangu sadaya sajroning hirup mencieulkeun maneh di tengah leuweung Dayang Sumi gawena ninun benang keur dijieun sarung barang keur jongjo ninun toropong atawa alat paranti ninun teh murag ari Dayang Sumi
ngarasa hoream arek turun nyokot eta teropong. Akhirna Dayang Sumbi ngedakeun kecap susumbar anu teu sadar pokna kieu. Sing saha anu bisa mang nyokotkeun eta teropong mun lalaki ku kaula baka dijieun salaki. Teu lila situ mang ngagaramang anjingna teh mang nyokotkeun eta teropong. Kusabab geus kaluar kecap situ mang dikawin dijieun salaki ku Dayang Sumbi nepi kaboga anak lalaki anu kasep tur ganteng di ngaranan Sangkuriang. Dina hiji poe Sangkuriang arek ngorok ka leuweung dibarengan ku si Tumang. Keur kitu di leuweung aya Bagong nyaeta Bagong Wayungjang teh. Sangkuriang nitah ngudag ka si Tumang eta Bagong tapi eta si Tumang teu daekeun. Kulantaran Sangkuriang amek ka si Tumang terus si Tumang dipaehan sarta dagingna didahar ku Dayang Sumbi. Barang Dayang Sumbi apaleun yen eta daging anu didaharna teh nyaeta daging si Tumang. Dayang Sumbi ambek kacida sarta terus Sangkuriang ditakwa embun-embunana ku sinuk anu dijieunna tina batok kalapa. Sangkuriang diusir ku Dayang Sumbi. Sangkuriang init ngalalana ka belah wetan mang taun-taun aprak-aprakan teu karasa geus aya di belah kulon datang deui ka tempat indungna Dayang Sumbi. Kulantaran kalilahan Sangkuriang teu apaleun ka Dayang Sumbi nya kitu deui Dayang Sumbi oge teu apaleun ka Sangkuriang nu jadi anakna. Dayang Sumbi jeung Sangkuriang akhirna silih mikabogo. Barang ningali dina eta mun-munanna aya tapak legok Dayang Sumbi inget basana ku sinu. Terus diterangkeun ku Dayang Sumbi yen Sangkuriang teh nyaeta anakna. Tapi sok sanajan geus diterangkeun anu sabeuleuh geundeurna tetep Sangkuriang menta dikawin. Kapaksa Dayang Sumbi nyen reka perdaya. Daek kawin tapi pang nyieunkeun parahu sarta pangabenungkeun walungan Citarum. Ku Sangkuriang disanggupan dina jero sapeuting eta dua pagawean kudu anggeus. Terus Sangkuriang ngumpulkeun para dedemit, para guriang dina sapeuting eta kudu anggeus ngabenung walungan Citarum jeung nyieun parahuna. Dina peuting harita sakurtan ka kai anu aya di belah wetan dicacar kaina arek dijieun parahu. Sarta urutna di ngaranan Bukit Tunggul. Ari regang-regangna eta tangga kai digulukeun di belah kulon jadi weh ngajungkiring Gunung Burang Ngerang. Bendungan jeung parahu geus ampir anggeus. Dayang Sumbi mujasmedi ka Sang Hyang Widi sangkan Sangkuriang ulah hasil maksudna. Saat Dayang Sumbi ngabeberkeun boeh larang ti belah wetan disangkana ku Sangkuriang geus beurang. Sangkuriang ambek sabab janjina teu bisa dibukti. Bendungan dibedahkeun jadi we Sang Hyang Tikoro anu aya di Raja Manala. Ari cocokna dialungkeun ka belah wetan jadi Talaga Bandung teh ngadak-ngadak saat. Parahu ditajong ka belah kaler jadi Gunung Tangkuban Parahu. Ari Sangkuriang terus ngudag-ngudag Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ngiles ngaleungit di hiji gunung anu disebut Gunung Putri. Lemang Gunung Putri teh. Sarta Sangkuriang terus neangan Dayang Sumbi ngajug-jug ka belah wetan. Akhirna Sangkuriang ngiles di belah wetan nyaeta di wewengkon Ujung Berung. Itu pamirsa jadi ulah salah sangka yang Gunung Tangkuban Parahu teh geuningan hanya mangrupakeun dongeng jadi teu aya di kieuna anu disebut legenda teh atanapi sarita rahayat Jawa Barat, sarita rahayat Pasundan anu memang teu aya di kieuna. Sakitu nu kapihatur marana kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.